hadir gitu ka Akang Ilaing Ucu. Oh mangga, gua mangga. Batur urang kasitu ngelarita inu herang batur urang bersatu ngabangun negara urang merenung dari hungan tadi katina kedatangan lempuk duku sauyunan ngetaka budaya Sunda. Aya kunikmat Ucu. Seni teh eta di jiwaan mah. Ujang. Sagala rupa pasoalan oge urang teh kudu menyenangkeun diri. Kan tenan eta. Tapi disagede ngenyenangkeun diri teh balarea oge kudu senang, kudu suka. Suka, senang bari Nya Cuk. suka. Uwa nepangan pamiarsa dina tengah wengi ieu. Melalui TPI Etang-etang ngagugahkeun we atuh supaya urang kersa tahajudnya Cuk. Sumohon urang teh sanemengantosan Ulah kalalanyoan sabab urang teh hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maot pingaraneunana toh. sadayana ge bakal Sama cenang ke urang teh ditu teh bakal ditimbang Ujang. ditimbang dalares uak ulang Lamun berat karena dosa digubrakkeun ka neraka. Tuh. Lamun berat karena bener asup ka sawarga. Tah, mending ditimbang di ditu nah mending nimang maneh ti ayeuna. cek peraosan mah mending nimang maneh ayeuna uak Mending nimang maneh ti ayeuna ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwa ti ayeuna kahareupeung beratan ku kahadeannya Cuk. kasayan uak bener supaya terugi ngarah salam Yuk. Urang saling wasiatan. laras Abeh urang hirup henteu rugi. teruga uak Demi wansi manusia bakal pinanggih jeung karugian nu kumaha nu marugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran. tah eta uak mudah-mudahan we kalebet golongan eta Aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditampiling kudu cicing ditajongkur morongkot digebuk kudu murungkut. sanes Aing ngaran-ngaran sobar teh kudu bisa mertahankeun kana sagala pasoalan anu sakirana mata ngarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa. tah Jajak. eta uak tah eta uak lah wabadi pisan Tuh sumohon nu matak ulah wakasuka seuri muncan nyaho jati diri. tah eta panggihkeun heula Sedengkeun dina zaman kiwari urang teh loba teuing nempo keluar deh loba teuing kaluar nempona uak teh tempat teuing ka padahal cekolot paheula ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket kira raketan nu deukeut kira deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan ciri nah satangtung diri tah eta ulah wakan nuduh kanu jauh teh mah sabab dina wujud urang oge kaahengan pangeran wungkul ih atuh kan tuh man aropa nafsahu teh nya sumohon uak sing sah urang jalma nu geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina apa ka Gusti di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teh bisa maca meureun tah turun kana tuh Ujang makanya sae ulah jadi hartina teh lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna eta uak leres tetekian sae salilana sumerah pasrah teu aya sombong jeung bedego teu aya bangkelang uak kitu tanya oh sae jadi cindak nama dina wengi ieu teh atuh sabada nongton wayang teh nya supek
geura mandi di angir diangil bebersih ya Wak. lain nitah ieu mah pantas gitu Oh kan benar Wak. tarimakeun heula kana dosa-dosa anu geus kaalaman pek geura pindah Beres Wak. tina laku lampah salah kanu bener geura niatan sabab innamal amalu Ini ya biniat sagala rupa amal-amalan teh kumaha niat laras Wak. Disebut hijrah teh eta Wak. gitu saja Sae Wak katampi wawadi teh Wak bulan lamun hirup rempuk jukung silih bela silih tulung dengan ngate adigung nawiskeun makhluk nya